Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Anjar Tepung Jeung Indung, karya Ahmad Rustandi. Neraskeun carios tina Anjar lawan Raja Bangsat masih karya Ahmad Rustandi. Beralah urang lajengkeun kana dongeng dina lalakon Anjar Tepung Jeung Indung bagian ke-12. Keur maah ti mimiti gedaeng hapati teh geus rada katungkup hateena, tambah-tambah ayuna kanyahoan yen Andi Burhan teh bener-bener jembar pangartina, atuh hateena beuki murengket bae. Pauting nyorosot kana janari leutik, bulan turun beuki ngulon. Dina hal karikatan maah eta dua jelema teh papak. Mun terus-terusan ngadu karikatan siga kitu, sigana moal anggeus 2 poe 2 pauting tarungna teh. Andi Burhan ngendoran gerakanana. Lain lantaran geus leuleus, tapi ieu teh hiji tanda yang ngajak ngamimitian ngadu tanaga. Ngalengkahna ngageblik semu ampek, awakna siga beurat, urat-uratna nganteng, saluar awakna ngagetar, bulu-buluna narangtung, kabeh dieusi tanaga. Nenjo Andi Burhan kitu, daeng hapati teu cicingeun. Manehna dia ngendoran gerakanana, peta-petana teu baeda jeung Andi Burhan. Dina nonggeul atawa nakis, ayuna maah henteu kesit siga tadi, tapi siga rarineh nagar. Ngan dina sakali nonggeul atawa meupeu, keusik nepi ka ngebul katebak ku angina. Andi Burhan mundur ngawahan, sebrut peurupna anu sagede jeruk bali sarta kembang seureuhan bakating ku tewas-tewasna ditonjokkeun kana awak daeng hapati. Ku daeng hapati teu dilawan heuras deui. Satadina sieun teu katahan, lantaran nepi ka waktu eta daeng hapati kekeh boga rasa sahandapeun. Andi Burhan dina sagala rupana. Barang keuna kana awakna ngahaja teu ditakis, tapi bari ngagunakeun jurus, kalakai murak, diantep sina keuna kana dadana. Nu narenjo ti dua pihakanana, ngalenyap lantaran tangtu nu tarung bakal tamat nepi ka adinya. Tapi barang nepi kana dadana, tanaga anu aya dina tonjokan tea dituturkeun nepi ka abeakna. Barang tanaga tonjokan Andi Burhan geus kasrot kabeh ku awak daeng hapati, anu hipu sarta hampang siga kalakai katebak angin, awak Andi Burhan nyolosot, nepi ka sirahna aya di handapeun leunggeun daeng hapati. Daeng hapati bari museur-keun tanaga dina leunggeun katuhuna rikat rek ngababuk puhu ceuli Andi Burhan. Ngadenge soranu ngahiuk lebah puhu ceulina, Andi Burhan rikat ngahalangan ku pigi ulangna. Sabenerna lamun make jurus, bajing luncat, Andi Burhan masih keneh bisa nyingcet tapi da ngahaja manehna hayang ngajajal sakumaha gedena tanaga daeng hapati. Atuh, bret, pigi ulang diadu jeung pigi ulang. Daeng hapati ajek dina tempatna. Andi Burhan ngiset ka gigir. Satengah lengkah. Sakali gekaukur, yen tanaga daeng hapati rada unggul saatik. Daeng hapati ngerasa sugema, lantaran kabuktian tanagana rada unggul ti Andi Burhan. Atuh gancang manena diboro diperekpek ku leunggeun kenca jeung katuhuna. Andi Burhan ngan kuat 4 kali ngadu pigi ulang dina nincak kalima kalina rikat nyabut pangwelah anu ngangantel dina cangkengna. Atuh bareng pigi ulang narek disampakeun pangwelah mah turta eta pangwelah teh dijiuna tina wajah, daeng hapati teu tulus rek meupeuh teh. Andi Burhan gancang ngulingkeun pangwelahna. Daeng hapati geus bisa nangtukeun yen manehna henteu usah handapeun musuhna, atuh panarajangna mimiti dibijilkeun henteu agag-agagan siga tadi.
Tapi najan ngarasa yen leuwih unggul, kaum bulanana teh ngan saatik pisan. Kukituna barang nenjo Andi Burhan ngagunakeun pangwelah gancang daeng hapati mesat gobangna. Panarajang Andi Burhan anu ngagunakeun pangwelah teh kacida pibahyayunana. Eta pangwelah anu dipake narajang, bisa nojos kana beu teung, bisa narok sirah, bisa nyabet suku. Sabalikna mun diserang, pangwelah teh dipuntirkeun siga kolecer. Nepi ka ngahyung bakat ku tarik-tarikna. Ulah pon ku gobang dalah mun disimbeuh ku cai oge awak Andi Burhan moal tembus, moal kabasuhan. Tapi ari keur daeng hapati maah gerakan sakitu teh teu pati sabaraha, lantaran pedangna masih keneh bisa nyelenep kana sela-sela puntiran pangwelah teh. Daeng hapati terus merekpek narajang ku gobangna, nuruntul siga tadi waktu keur ngagunakeun jurus ombak gumulung, taya bahayana. Andi Burhan boga sangkaan yen ayeuna ge daeng hapati keur ngagunakeun jurus ombak gumulung, ngan tonjokanana diganti ku pedang. Andi Burhan nyangka yen ayeuna ge tanaga daeng hapati museur dina leung-leun, sedengkeun ari sukuna maah satik ge taya bahayana. Diserang kita teh Andi Burhan rek gancang cingogo. Tapi sangkaan ieu kacida mencokna, lantaran jurus ieu lain jurus ombak gumulung, malahan sabalikna ti eta ngaranna jurus kukupunya berbuaya nyantok. Jadi diibaratkeun ka anu keur meuntas walungan, sirahna disamberan kuku-kupu, terus wimanehna nakisan kukupu teh teu nyaho buaya nyantok kana sukuna. Itu deui jurus anu ayeuna keur dipake ku daeng hapati. Pedang anu disabet-sabetkeun sanajan cepat hakekatna maah taya bahyana dengan sakadar pancingan wungkul, anu rek dipake nyerang maah padahal sukuna. Bareng Andi Burhan maju sarta mendekeun kuda-kudana, bari nilepkeun awakna, suku nu katuhurek maju bari rek nyabet suku daeng hapati. Daeng gancang ngocet suku kenca Andi Burhan. Henteu diledot, tapi cukup dikejet wae. Awak Andi Burhan ngabangkieung leungit kasaimbangan, blak bae enang karak bengkang. Ngan sakolepat daeng hapati murun wunang karak, sarta tungtung pedangna ngagurilap nuju kana biuheung Andi Burhan. Tapi barang rek jos pisan, ti gigireunana aya nu ngagurilap murukana biuheung daeng hapati, sorana ngahieng bakating ku tarik-tarikna. Nu keur tarung rada ngarandek. Barang nu ngahieng teh arek nepi pisan kana biuheung daeng hapati, belentrang, aya barang nu nyabet, peluk duanana murad. Si horeng nu ngagurilap tadi teh badi, ari nu nyabet ku batu biasa. Saha nu boga pagawean? Saha nu ngabongohan? Tanya daeng hapati jengkel pacampur jeung rewas. Mun sok eta badi teu kaburu dipegat ku batu, ngan sasimpreng tangtu urat biuheungna rampung, sarta ti korona totos, ceuk pikirna.
Eta kacida cepetna, bisa digambarkeun kumaha leuwih cepetna nu ngeureun kenana. Pananya daeng hapati eueuh nu nembalan. Barang rek nanya Dewi, ti gigireunana karasa aya angin nebat, daeng hapati gancang ngagilir keun pedangna. Belentrang, pedang diadu jeung pangwelah, buricak seuna umun cerat. Si horeng Andi Burhan nu narajang teh. Tadi waktu daeng hapati ngarandek, Andi Burhan ngagunakeun kasempetan ngagrelengkeun maneh ka gigir, nepi ka salamet tina bahaya maot. Geus kitu terus narajang Dewi ka daeng hapati anu masih keneh bongo. Nu narempo rupana teu ngalartieun naon sababna. Daeng hapati nanyakeun, saha nu ngabongohan. Ngan anjar nu helok teh, dan nu nahan badi ku batu gemanehna sorangan. Satadina manehna moal pipilueun, nyaksian sotengan sakadar hayang nambahan pangalaman jeung ngabanding-banding pangarti nu geus nyampakna dirina. Tapi barang aya nu ngabongohan hatena teu mikeun, teu tega ngantep ka jelema nu dilecikan. Ngabongohan, hiji-hijina pagawean anu panghina-hina dina dunya main pomaah. Tadi barang nenjo nu ngagurilap muru kana beu heung daeng hapati, anjar gancang nyokot batu anu kabeneran balatak di hareu peunana. Sanggeus badi teh hasil diragerak keun di jalan, teu nepi kana tujuanana, anjar gancang muru ka alebah datangna badi teh. Ngan sakolepat geus nepi ka anu dituju, si horeng matindiang anu tadi maledokeun badi teh. Anjar ngagebek, bengong nu aya. Naon sababna matindiang ngalakukeun pagawean anu sakitu hinana? Ngabongohan, sasatna ngarapati ka adunungan anu sakitu mikanyaahna? Padahal nilik kana rengkak polahna, eueuh raut matindiang kana baris ngalakukeun pagawean anu sarupa kitu. Mana kitu ge tangtu aya kasang tukangna, kitu ceuk pikiran anjar. Tadi bakatingku anteng-antengna nengetan anu keur ngadu jajaten, boh masanggi, boh anjar. Teu nyahoeun yen matindiang geus ninggalkeun maranehna, sarta nyumput dina rungkun deu keut dapuran haur. Teuh, waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetkeun sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.